Nabiyuna lamirun naibaladun tabarrafi qawlila min uwalana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah waktu urang teu karasa. Ternyata urang geus aya di penghujung bulan Sya'ban. Aya anu mikiran bae deuk datang bulan Ramadan teh. Aya nu mikiran awak, duh aing mah ieu awak teu pati sehat. Hayang puasa di bulan Ramadan. Deres keneh. Aya anu mikiran, duh urut balanja tahun kamari ge can impas. Datang deui Ramadan. Pamajikan geus ngagereeng bae hayang meuli kutang. Dua aya anu deuk datang Ramadan teh kabingungan. Hiji di PHK, kontrakan can kabayar, balik ka Lampung, di Lampung ge keur pailit, ka Medan, ka Palembang, mending maling bae di dieu lah, motor maling, mau buat gitu bae, macem-macem datang bulan Ramadan. Aya anu bunga. Alhamdulillah aing mah datang Ramadan teh senang. Kunaon emang? Hees. Kita subuh hudang-hudang jam 6:30. Mantep. Tuh nu ngaganggu ngahaja bae nya ngunci maneh. Pamajikanna ge geus bingung, gateung mah eleh ieu mah. Ngelehkeun gateung. Aya nu kos kitu. Aya nu bunga bulan Ramadan teh ya. Senang aing mendek datang Ramadan teh. Kunaon? Buka macem-macem. Geus teh, kopi, susu, rujak eta bae nu kararasakeun. Ih bangunan nu karituna bae. Puasa teh. Dengkeun ca Kangjeng Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu 'alan niron. Bahu lain lalagan. Jelema nu bunga kadatangan Ramadan haram awakna asup ka neraka. Pohar ajas. Antep tadi ge aya nu bunga deuk hees bae. Nu bunga lantaran buka macem-macem. Nu bingung urut tahun kamari can impas. Aya anu di PHK macem-macem. Nu bener teh mah kabeh. Nu bener. Nu bener mah bunga kadatangan bulan Ramadan deuk disambut Ramadan teh. Moal eleh ku nyambut kabogoh urang. Mun urang deuk kadatangan kabogoh urang, deuk kadatangan bebene urang, sapoe eta mandi 17 kali. 17 kali. Gosok dage make batu bangkong, ajur awak ujian. Tah deuk nyambut kadatangan kabogoh teh kos kitu. Ulah aya kokotor setik-setik acan. Besi kabogoh kecewaeun. Pokona mah deuk kadatangan kabogoh poe Sabtu ti subuh mandi deui di samping mandi deui ngaca deui tukang hareup ngaca na ge teu cukup di hareup di tukang di kacaan
sesengitan geus puguh bangsa nusok babauan mah ieu mah geus macem-macem sesengitan malik hangru deui loba ting sesengitan ieu jambut ka bogoh teh pohara nu aya mah komo disuguh-suguhkeun nu ge diayak-ayakeun bahkan berani maling jang ka bogoh di warung di deuleu tukang warungna eueuh ieu tukang warungna jeruk apel dicokot dipaling jang ka bogoh berani tak kos kitu teh pokona mah kajen teuing batur kecewa ge asal ka bogoh ulah kecewa nyambutna pohara jasa santri mah lamun naon kitu pertemuan jeung ka bogohna haju ka kolot sieun pan minta duit eta kitab nu geus dicoret dijual we tafsir Munir jual gampang aing meuli deui engke penting ieu we nutupan ka bogoh bae pan belon teh santri teh belon geus pokona teu belon teh kok kitu bae geus jual geus buku atuh samping mah teh geus biasa ieu mah kitab tafsir Munir dijual bae tuh eta naon eta nyambut ka bogoh pohara jasa nah ye urang disambut bulan Ramadan kudu nggalungan kibatan nyambut ka bogoh sebab ari itu mah urusanna jeung makhluk ieu mah urusanna jeung Khaliq jeung Gusti Allah anu nyahueun ka urang nyambut henteuna bunga henteuna mapag jeung henteuna Allah lah dunya sedangkan Allah mah geus kajelaskeun as-shaumul wa ana ajzi bihi puasa mah nu aing ulah nyaho sia mah laksanakeun bae urusan ganjaranna aing nu bakal mere ka sia wa ana ajzi bihi teu dijelaskeun sabaraha derajat teu dijelaskeun ulah aya nyaho pokona mah sia mah puasa bae ta mah nu aing nu bakal males na sia mah puasa bae kajeun hees bage subuh hudang magrib no problem aduh asana hees kabeh mah lantaran hebatan hees puasa teh di akhir zaman kiamat dibanding jeung beuntak bodean keneh ngees ta bahasa Tangerang ngees ta perkaleran ngees di titah hees ge mung ngees bae eta bahasa ulah dileungitkeun tah asli penduduk pedalaman Tangerang eta ngees aduh tah ieu dibandingkeun jeung hudang hebatan keneh hees bareup bada subuh hudang zuhur teu make salat rawatib acan sunah teu make geus wudu bari rada peureum saeutik sholli fardhu zuhri arba teu berjamaah Allahu akbar hampir teu salam hees deui hampir anu tetep salam ya waalaikum golepak we geus teu maca istighfar teu maca subhanallah langsung di dinya kene di sajadah hudang asar kacai deui semua peureum sholli fardhu asri Allahu akbar waalaikum brak deui hees udang maghrib geus disadiakeun kopi susu teh segala rupa rujak da ge nya mah embung gelas letik nu gede dua wah jasa gedean kene ganjaran si eta dibandingkeun jeung nu hudang tisuk nonton TV bae terus datang ke zuhur nonton TV dadak ka asar atawa aki-aki aya nonton TV benteu ngan cicing di hareupeun jalan ai leungeun mah nyekelan tasbih ai mata kasih embah blon dah eta aki-aki eta blon di Cikupa di Cilongok henteu Cilongok mah nu kitu nu neuleukeun paling nyekel nya mah leuwih parah tah perbandingkan sing hade urang puasa urang supaya rapi supaya mantep abeh
nu enggeus malah atuh geus kuari ka hareup supaya rada bagus. Ieu mah kudu jangan aki-aki bae. Nu pasti jasa moal datang ka Ramadan hareup kitu bae lah geus. Geus cenah mah geus nyaho tamat nyaho teu Ramadan ge yeuh. Kabur dikubur. Kudu boga perasaan kos kitu mun boga perasaan aing asana panjang keneh umur panjang keneh bloon teh aki-aki. Tambahan bloon bin goblok teh aki-aki. Kudu boga perasaan asana aing moal datang deui ka Ramadan hareup. Duh deuk nyaan lah aing mah. Tuh, kudu kitu. Sambut Ramadan. Quran geura di mana tak Quran kuari? Di mana tanyakeun ka Incu. Incu Quran di mana? Quran saha? Quran aki nu kamari teh di luhur kamari teh dijual. Sial teh Incu deui saruana jeung bapak kolot teh bloon kabeh. Siapkeun Quran lah cenah kiai geus teu bisa majahat geus teu kadeuleuh kayak kaca geus cenah teu geus teu bisa hese balelol deuleukeun Quran teh kudu dibaca buka deuleukeun beres kayak aya Incu bah Malik bah paegan hese dibacana tuh Malik ieu sawa inget maca koran teh oh budak ya kana bebeja ka babaturanana ka anak mah gede rame jasa mobil tibalik kabeh mana cek injunan tibalik salah maca reganan koran anu tibalik ai kolot baheula mah kos kitu nah ieu sambut Ramadan atuh moal bisa nyambut ka Ramadan mun teu nyaho darjah kaunggulan Ramadan. Urang dek datang lurah, teh nyaho eta lurah, atuh biasa bae, orang pajar hansip. Biasa bae. Dek datang camat, teh nyaho eta camat, jeung kadar keagungan camat datang ka mana? Teh nyaho atuh biasa bae, malah mah teu ditanya ku urang. Dek datang bupati, teh nyaho kemuliaan bupati, keagungan bupati moal disambut atuh. Kitu kene dek datang presiden. Tenyaho keutamaan presiden, keunggulan presiden biasa bae. Tapi lamun nyaho, wow, iya bos. Di mana datang sok burak bere. Bahkan nyana nanya, ieu nu saha tanah, ieu nu saha tanah. Ukur. Mantap jasa ieu. Beli geus ku sia. Ai bapak, aing mah teu jeung sit doang. Bos bloon di mana kos ge mah. Nyahoeun bahwa ieu mawa keberkahan waktu dihormat. Jadi urang ngahormat teh ketika nyaho ieu teh bupati anu menyelesaikan urusan-urusan di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang. Berbagai urusan, berbagai sektor kunyana diurusan, perpolitikan rapi, tataanana, perekonomian rapi. Jalan ge disambung-sambungkeun ngan nyambungkeunana teu rata. Ieu bupati bego ieu. Teu bupati teh mah lain urusan aing teh mah urusan PJ teh mah urusan PJKA, PJKA kareta tuh PJKA mah. Urusan PU, tah ieu PU na bloon kabeh. Mun teu bisa bebeja ka aing atuh. Ku aing diurus. Pokona mah ieu ulah datang ka nungtek ieu tah. Nongtak bejakeun ka bupati tah bloon tah lain bupati nu bloon tah si eta na atuh hajuna mapan kabehan pancen kiai harenges amat teu nyahoeun nya nama nu laporan ka aing nu ngaguling sabaraha urang nu menta cai ka aing ajunya teu boga duit menta ka dokter ka aing pan menta nya teu nyahoeun pan ai tampiling bisa ku aing dia ye waalaikumsalam kudu nih ragag tuh di mana tuh di nu sambungan teh kiai atuh pan bebeja ka dieu benta jang meuli eta sakade ieu. Ya atuh pan bebeja ka dieu teu boga duit sakade. Aju pedal da rusak. Yo. Ngan teu ngendong doang di imah. Teu kaing ngabejaan ge kos kitu. Teu percaya didatangkeun ku aing jelemana tah. Ditengetkeun dicekal. Ieu sia urang mana? Urang anu. Ieu sia urang anu lain saurang. Kalamun itu teu percaya, beusi bupati teu percaya. Tah saya sia tah. Bego beureun. Deula itu nyana ti loka jalan apa ka mana sih leuleumpanganna ka Bandung bae tah naon sambungan rapihan
rakyat leutik ye nu ngaguling loba jasa santri aing aya nu ngaguling santri aduh jangan ngaji ka dieu teh ngaguling di deuleu ieu kiai bengkak saya enggak ngaji-ngaji cenah ieu emang kenapa sakit ini emang kenapa jatuh di sambungan yang begitu aing juga gerget ka bupati na cial teh bupati ya ulah ka bupati atuh ka urusan PU atuh pan urusannya anak kabehan ih tah rapihan besi ke bulan puasanya leuleus ngaguling deui jauh keutamaan pejabat ilmu urus politik ekonomi budaya dan berbagai keistimewaan nu lancar urang ngahormat ka nyana sambut ku urang nyaho lantaran istimewa jasa teh Bung Karno mah digogorengnya tetap bagus bae heran berbagai sektor ngagogoreng Bung Karno niatan nu lurus tetap telas ku digogoreng Bung Karno teh mantap bagus bae geus puguh ku bangsa birokrat mah digogoreng geus PKI lah laras tetep bae unggul bae menang satan unggulkeun Allah lawan ku sia Bung Karno moal bisa kajen kuku mah ge lantaran niatanana mulus ka rasa ku urang kabehan geus dicita gorengkeun Bung Karno PKI-keun dan lain sebagainya bagus bae Soeharto baguskeun jore bae heran tah tangkal Golkar tah goreng bae aduh Haji Pudoli asup Golkar deh benar beres desa cak Pudoli henteu aing mah duitna doang hakur doan jeung Haji Pendi lah teu bareres nah ieu sambut deuk kumaha nyambut da kanyahokeun heula keistimewaan Ramadan aya naon di jero bulan Ramadan hingga haram ka neraka berarti lain lalawara nah urang mah pokona sambut Ramadan oke bakal dicaritakeun minggu hareup cari bakal syukur aba-aba doang ya minggu hareup urang nyaritakeun kautamaan Ramadan syarat rukun puasa ieu mah siap-siap ke minggu hareup urang penutupan pengajian ngebahas tentang Ramadan waduh ngabesan sial jasa aing ngabesan ha coba nyana beratan ka Ramadan tah beratan ka ngabesan coba aja iya mah cerita bahwa ke urang minggu hareup urang ngabahas tentang Ramadan kadar keunggulan Ramadan kumaha sehingga urang bisa ngahormat ke bulan suci Ramadan hingga ku ngahormatna mapag bunga di papag Ramadan haram ka neraka mata kemun aya jelema bunga jasa deuk datang na Ramadan sehingga kunyana di papag hayal gegeuraan datang Ramadan 5 poe deui ka Ramadan paeh surga lantaran geus bunga jasa deuk datang Ramadan can kaburu Ramadan datang nyana ku ngahormat ka hormatna mapag bulan Ramadan paeh 5 poe deui surga nah maningan paeh ta meme Ramadan maningan datang ka Ramadan cak aja pene puyeng aing ngeukeun tuh asana model nu kolot mending paeh lah sakjana lah geus teu puasa tapi sorga kan mantep aduh tetep atuh paeh mah janu Allah yuhyi wa yumiit eta mangan sakadar deuk datang ka mana urang mapag kedatangan bulan suci Ramadan tanyakeunlah ka diri urang aing si bunga tante deuk datang Ramadan jabongan awak sia mah ku tolol-tolol teuing bunga teh sia lapar sakena nyawa sorangan pun beuteung teh teu kuat asal datang ka jam 11 bae hajuna rapet beuteung ju batak kiceup
Eta didinya doang taing mata nu teu kuat teh. Aduh. Mangkali keistimewaan puasa mah makin lapar makin gede ganjaranna. Makin dahaga makin hebat ganjaran Ramadan. Lamun teu ngarasa lapar teu ngarasa dahaga leutik ganjaranana. Jadi kudu karasa lapar nah aya teu karasa lapar teu karasa dahaga mah atuh berarti kos teu puasa kan. Ieu mah karasa ngangkat ge ngangkat. Angkat leungeun. Kun aja aing puasa teu kuat ya saya. Pulpen kudu lagi. Tama lain puasa gering tama. Tah makin karasa lapar jeung dahaga makin perhatian gede.